Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tim Puraga TV. Kali ini Tim Puraga akan melakukan nyuksur galur napak tilas kembali di pemakaman Makom Pamijen, yakni Makom Mbah Pangeran Arya Sacanata. Yang kedua Mbah Pangeran Sumadirja. Yang ketiga Mbah Pangeran Limbang Jaya. Yang keempat Mbah Pangeran Mantri. Yang kelima Mbah Pangeran Kiai Nuri Yadin. Dan yang terakhir Mbah Pangeran Kiai Sadam. Mudah-mudahan perjalanan kita semua diberikan kelancaran, mendapatkan barokah, syafaat maupun manfaat dari penelusuran kali ini. Putus kunjung kudratullah agung makana kawasa jembarna ka para leluhur agung anu caritunya wawong penyieu simkuring sapara kanca sejak silaturahmi kana ieu makom wabil khususan Mbah Pangeran Arya Sacanata, wabil khususan Mbah Sumadirja, wabil khususan Mbah Limang Jaya, wabil khususan Mbah Mantri, wabil khususan Mbah Kiai Nur Yadin, wabil khususan Mbah Kiai Sadam. Nida ampunnya paralun sim kuring sanes ngodangkeun mong turunan sim kuring sejak silaturahmi, sejak ngaguar sejarah, sim ngajanjikeun amal ibadah, amin amal taat, sim kuring nambut ieu patepatan kanggo nyantelkeun rasa sim kuring ka Gusti Nu Maha Suci. Mudah-mudahan ku hibarna pun eyang sim kuring sejak silaturahmi kana patepatan ieu ngajantenkeun amal ibadah amal kasayan sadayana. Amin. Bisafaati Rasulillah ajmain sallallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala kena widi kawastana saha kumamulat rusuk masajati miring mungkin ieu kujanganana stok bokong indra raba indra rasa itu lama kepikiran indra batin terus dorong ku Fatihah sadayana. Gerebangkeun we di. Terus.
Terus. Nah. Udang terus gerakkan lengan. Energina gancangkeun. Tah deket udang. Sok. Dorong Fatihah terus. Dorong ke Fatihah. Ah. Iya, mana berdua iya. Angkat lengan. Terus. Sareng saha ieu teh? Nuhunkeun wijanganana cenah ieu teh pun ingsu. Sabeunyeur sabeasieun mah pangdugina sangkaan manfaat dunia akhiratna. Ada gambar. Ada ridap. Mana hidup? Kalau tidak, bisa ada ringat ke kuring. Kade. Tong kajongjonan ting di dunia. Kurang bakal pangi ujung sumur. Kurang bakal pangi ujung paten. Tah, tidak sing hariatna. Tong kabawa ku arus. Tong kabawa ku Jantan kumaha tuh da alam dunia na beki dieu beki kieu. Nyungunkeun pangjaring pangraksana tuh. orang salaku umat di dunia. Orang dharma jalma ngan ukur bobogan. Ngaboga-boga. Angkat sapi ngacai. Pasti balik ngacai. Allah.
rusukna saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Adanya sok bisi aya kapanasaran masalah babad sejarah, masalah naon wae sim kuring mun pungker aya dina tempat na hitung-hitung haji diri ieu makomna para leluhur-leluhur urang lemah cai urang ngan kuring wasiat ka aranjeun jeung ka hidup anu aya dina wewengkon ieu patempatan umumna kum kabeh kuring wasiat ya nya dipake we syukur meureun teu dipake wae da marugi keur kuring dan kuring ieu tanda kanyaah anu calik di Pamijen ieu lemah cai anu suci awal muawal purwadaksina ayana pasantren pengalihan ti Cirebon. Ieu wewengkonna ieu dipake legenda, dipake sejarah sing loba muji ka Gusti nu Maha Suci eling ka nu Maha Kawasa kade ulah dipake heureuyan pek hayang kapanggih hirup jeung uripna lahir jeung batina dijamin tapi eling di dieu kudu kurasa anu sajati eueuh gantar kakaitan anu sebut ikhlas ridho billahi ta'ala eueuh pamenta tina naon eueuh kahayang naon iwaku ngecap eli bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah nyebat Allahu Allah da tadi titah menta tapi eling titah lesangkan jadi ibadah jeung Islam eueuh paksaan eueuh tekanan dan menjadi tekanan pikiran jeung hawa nafsu. Saha nu nyen itu lembur katingali ti dieu. Anu jawara gola teh ieu. Jawara gola teh yang apa? Artina gola teh ibadah. Gola teh ibadah, tempat ibadah lain tempat nyen kasalahan. Kunaon ayeuna dijieun kasalahan saeutik gede dijieun kasalahan henteu make rasa jeung rumasa urang ngumbara cicing ngilu numpang dina ieu patempatan ai urang saha urang ge saha
Nasa ukur titipan kabeh kitu nung bapak kolot urang. Pek ayeuna geus weujeuna. Sapar, jajarkeun pamikiran paham-paham anjeun. Sangkan bala lener, sangkan naon, silih asah, silih asih, ulah pagirang-girang tampian. Ridona Allah aya di nung bapa ranjeun. Mun aya pek di dinya sembah sujud sungkem. Sangkan beber layar tarik jangkar. Urang dina ngalampahkeun lautan bahtera kahirupan aya dina kasalamutan jeung ridona. Dan dina menit detikna jamna poe taunna bulana eling ka Gusti Nu Maha dijamin ku Allah. Dijamin. Ieu wasiat ti ama Kiai Nuryadin Wastana. Kade ieu wasta ruh sukma sajati. Ruh masih gumelar di alam dunia, jasad mulih ka jati ulang ka asal. Tina cai jadi cai, tina taneuh jadi taneuh, tina seuneu jadi seuneu. Purwa wiwitan, purwa daksi, purwa carita. Urang masa ukur tu tulisan jeung dongeng. Eueuh nanaonna. Keur kieu urang sadar engke lain deui tah di dieu saling wasiatan pek tepikeun bisi dulur baraya urang salah geuingkeun saling wasiatan disebut saling salametkeun teh tah ieu ngaranna Islam. Teangan mah agamana Islam teh naon nu sajatina? Eling nyebat nyebut ngagungkeun ngecap cetak detikna kiceup jeung kecapna gerak jeung gerikna. Tah di dieu ti ama wasiat ka hidup bepeujeuh Allah teh cicing dina liang ieu cukang lantaran napas mata hu kunaon ti tahu sangkan apal sangkan yakin pancegna Allah rasa ning rasa sejati ning rasa manusia maninggalkeun teh ngaranna amal perbuatan seungit salalawasna nepi ka kiamat. Urang kudu bisa kitu tah curug galurna paktilas karuhun teh kudu hade. Ulah cacapekeun agama jeung nagarana komo masyarakat. Sangkan ngarti tah ieu bukti. Syukur geus darata ngadoakeun. Kalau leluhur urang anu tos ngarantunkeun jasad. Mudah-mudahan urang sadayana keng hibah. Amin. Para mantenna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes.